Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abadina wengi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtos nage anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca kum wae kasadayana kanca-kanca abah wargi-wargi abah sanusantara sadunya. Mangga nyangakeun kanca si Buntung jago tutugan yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugika wijana gentak ngagurinjal kalawan ngagunakeun tanaga injeuman tinu jadi lawan. Akibatna memang kacedah hebatna lamun badan karna nepi ka ngagedebut lantaran sukuna ditarik. Wijana mah kalah ka ngabelesat ka luhur cerewe nincak taneuh saterusna ngabedega nyang hareup lawana nuker nang karak bengkang. Duwi kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Nah bangun rewas ngadengeun kapai teh jaga wijana nanya bari ngahehe teu gana-gana wani narajang lantaran geus kajudi pi akibateunana. Sanajan bener nu jadi lawan teh harita keur nang karak bengkang tapi tembong panonna mah hirup naker. Kanca dangu Widarma nu keur waktu tadi boga maksud deuk nulungan wijana tapi teu tulus lantaran kaganggu kudu ngarongheap nyampeurkeun kalebah manehanana. Sajongjongan mah Widarma teh mani muralang nelek-nelek lantaran asa-asa geus panggih. Atuh nu dipencerongna nya kitu keneh pada asa-asa ngan poho deui iraha jeung di mana. Tapi Widarma kituna teh teu lila. Manehna kaburu ras inget kana maksudna tadi. Ku kituna ngagentak manehna malik ka wijana. Atuh teu tulus kabeunangan kudu jadi lawana. Malah mun dititenan gerakanana ayeuna. Tetela nu bangun ripuh teh si Lancah Maung. Komo barang mireungeuh si Jakalara ngajaul ka tukang sanggeusna dihakan ku jurus orai totog. Widarma teh jadi teteg hatena. Ku kituna manehna terus we nyaksian. Atuh budak ngora nu ngarongheap tadi sarua deui ngadon ngajengjen we nempokeun. Leuwih-leuwih Widarma ngarasa bungahna. Barang si Jakalara ngagedebut nang karak bengkang dihakan ku gerakan monyet naruk hangasa. Kalah kumaha oge moal kuat Jaka ngalawan si Belang mah. Karena si Belang ngaranna teh paingan papakeanna coreleng atuh. Hari itu nu jadi lawana si Lancah Maung beureunya da manehna mah make gambar Lancah Maung. Nu anyar datang teh ngajakan ngobrol ka Widarma. Tapi ari panonna mah tetep manco kalebah nu keur padungdung. Eta mah ngaran Panglani. Widarma bari ngareret kanu mawa nyarita. Saeutik oge manehna teu ngabogaan curiga naon-naon. Lantaran kabireungeuh bubudena teu ngandung maksud naon-naon. Ongkoh deui. Lamun dititenan pok-pokanana, ieu budak ngora teh jelas lain baturna si Jaka. Karena nu ayeuna geus udang deui,
Bogo we ngarandapan wiwirang anu pohara babaku nama. Harita teh kapan keur disaksian ku Ardasim. Begituna barang ngadenge ucap-ucapan Wijana tadi. Manehna lain ngajawab, kol kasrat we mesat bedog. Lantaran pamikirna si belang teh tetela tingkat pengabisana lain handap-handap. Kukituna dek dicoba dilawan ku gerakan bedogna nu ceuk ijiranana. Sing saha oge moal aya nu bisa nanding kana kahebatanana gerakan kulecer muih atawa gerakan lencah maung tutungkusan ti ujung kulon menang guguru tibah jagur. Hehehe. Teceehan geuning Jaka ngadu peureup teh. Wijana kalah ka ngahehe mireung lawana nyabut bedog. Kalah. Ulah kalah ngabacot belang. Geura cabut pekarang Andika. Ayo. Geura ladenan gerakan bedog kaula. Karena bari malangkeun bedogna di hareupeun dadana. Bari hatena mah geus kacida ujubna. Yen lawana teh ayeuna mah moal bisa hojah deui. Sarta saheulaanan deuk dicoba ku gerakan kolecer muih. Moal ka nyebut sih kula mah Jaka. Hempek atuh geura gunakeun tah. Cocolek delan teh. Wijana bener-bener ngebrehkeun lelewa nu sugih kawani. Pamikirna deuk dicoba heula ku bari lemor. Moal wakang ngagunakeun ruyung kaungna. Aduh. Bener belah. Nyaek lah. Ulah majar kumaha. Bongan gawe Andika make usil kana urusan batur. Lain usil Jaka. Tapi kejadian di Nangkapait teh sarua we Andika jeung ngondang ka diri kaula pikeun ngayakeun balitungan. Beuh. Balaga budi manteuing belah. Awas. Karena bari ngolebatkeun bedogna deuk ngicip-ngicip heula kumaha ketakna nu jadi lawan. Moal waka ngagunakeun gerakan bedog nu diandelkeun. Baeu Jaka. Sakilat Wijana ngareundeup dina gerakan monyet ngemil jerebat katukangan karna patrak we pigeulang leun karna dihakan ku gerakan teke monyet. Aduh. Karena gero bari ngejetkeun bedogna tapi gerakanana mah teu kandeg terus we nyerepet ke beulah katuhu samu nyerong ka handap. Wijana teu gugup kakara ku ngolebatna oge bedog nu jadi lawana. Ngagentak manehna luncat ka luhur ngagunakeun gerakan pangleler ti Tuan Behram. Cekuk. Dampak sukuna dina gerakan tajong sapu jagat teu mis deui ngahanca kana gado. Karena ayeuna mah ngagerung bari ngadang ka tukang. Sukuna ngajaregjeg supaya ulah labuh. Sedangkan Wijana geus nincak di taneuh ngajega netep seukeut menjadi lawan. Seolah-olah hayang nembus lawan hideung nu nutupan sapinuhna beungeut karna. Aduh. Nya bener kurang ajar sia teh belang. Karena nafsuna jadi tambah ngubung-ngubung. Gadona asa nyengsol. Coba we atuh ajar ku Andika ari bisa mah. Wijana ngebrehkeun lelewa anu matak nambah-nambah ngaheabna teh karna. Wah, pasti belang. Lain bae diajar dulu, tapi sakalian bakal dibejarkeun tah dadasia teh ku aing. Karena tanta parah deui sabrut we narajang ngagunakeun gerakan kolecer muih. Wijana ngaranjug reuwas. Bari ngagentak manehna ngejat ka tukang. Barang mireung gerakan bedog lawan anu terus muih teu beda we tibor. Runtul bener-bener deuk ngabejatkeun dada. Sanu teu kaget atuh. Kumireungeuna gerakan pucuk awi katebak angin oge geus rada asa-asa. Ayeuna ditambah deui mireungeuh gerakan bedog lawan anu memangna apal bener-bener. Bogoh ieu gerakan teh kumanehna oge geus dipiboga. Sanajan menang mulungan bae mah nyaeta ti Ipah anu jadi pamajikanana. Kukituna beuki gede sangkaanana. Yen ieu nuker di sanghareupan teh ulah-ulah karna anu kumanehna keur dipaluruh ngan rada mangmang keneh teh pedah eta we gerakanana ayeuna mah asa kacida hebatna. Kukituna Wijana teh make boga sangkaan boa-boa ieu mah lain karna tapi kawasna bae muridna bah bejo atawa bah jamrong anu baheula kungsi dielehkeun
dina mangsa manehna keur jadi siruyung kawung. Pantesna teh pangna datang ka daerah Garut memang aya maksudna pikeun nebus ka kasoranana Bah Jamrong anu bareto kungsi jadi pacundang. Eleh mutlak ku gumilar waktu ngadeg rarempon di ujung kulon teh. Mikir kadinya Wijana teu ngalobakeun omong deui, seret we manehna mesat ruyung kawungna. Bedogarna nu keur muih ngudag sasaran, dek we. Wijana diayonan ku ruyung kawungna kalawan ngagunakeun gerakan lancah maung. Ieu mah duanana oge, urang ujung kulon. Budak ngora nu keur anteng nempokeun teh ujug-ujug gegero lirih. Wogoh we, tumrapna ka Widarma lain deui kagetna. Memang manehna mah kana gerakan-gerakan nu ayeuna keur digunakeun boh ku Wijana, boh ku nu jadi lawana. Teu pati apaleun bener-bener. Sanajan bener manehna sagulung sagalang jeung karna. Tapi kagetna teh pedah ngadenge ieu budak ngora teh nyebut ujung kulon. Sedeng manehna kapan bareto teh geus kungsi ka ujung kulon, milu ka Aki Mursid, basa dek muguhkeun karna atawa Wijana teh ya. Ieu teh sanes jaja kitu. Widarma ngadadak ayeuna mah inget yen ieu budak ngora teh nu kungsi bareto papanggih di ujung kulon. Mun teu salah mah muridna Pamurtala. Malah harita teh kapan pipilun padungdung patutunggalan jeung Bah Jagur. Lar sarek teh Widarma sanes. Budak ngora teh ingeteun ayeuna mah yen ieu teh baturna Karna atawa Wijana. Atuh manehna memang teu salah. Daya lian ti jaja muridna Pamurtala. Ulah. Haturan atuh. Widarma bari ngagentak ngasongkeun leungeunna ngajak sasalaman. Jaja atuh nya kitu keneh. Teu sirikeun ngarontok nembongkeun ka sono. Pang-pangna mah ngarasa bunga. Lantaran ku bisana papanggih jeung Widarma teh tangtu manehna bakal bisa panggih jeung Karna atawa Wijana. Sanes. Widarma neruskeun nyaritana, bari masih keneh ngeukeweuk leungeun jaja. Geuning di dieu ayeuna teh. Nah, mulih ti mana kitu? Ngahaja we. Maksud teh nepangan Pak Uum di Cicapar. Mung Karna Wijana saurna nuju aya di Cigasti. Nya teras we di Bujang ditaroskeun ka Cigasti. Mendak wartos ti Paparta. Jana teh nuju ka Panenjoan ka Aki Surdi. Ari di Bujang teh cenah mah nuju ka Cisaat. Teras barang dongkap ka Cisaat aya nu ngawartosan. Yen jana tos angkat ka palih dieu. Atuh teras we deui ku abdi teh disusul. Kitu tah lakon abdi teh. Dupi jana nu mana ieu teh? Jaja bari ngareret ka nu duaan. Eta nu pakeanana belang. Widarma nuduhkeun ku rindatna. Dupi nu aya gambaran lancah maung. Eta masih Jakalara kapal rambog anu tos kakunang-kunang. Kanca dangu ari Karna nu harita keur jongjon ngulinkeun bedogna dina gerakan kolecer muih. Lain deui ngaranjugna bareng mireungeuh gerakan nu jadi lawan bet ngagunakeun gerakan lancah maung anu memang gerakan andalan manehanana. Ku kituna manehna gentak luncat ngajauhan ret ka nu duaan leuwih-leuwih ngaranjugna. Kakara ayeuna mah sidik geuning anu saurang mah Widarma salaki adina. Atuh kanu saurang deui saeutik oge teu pangling. Sidik jaja salakina Nyi Edah. Ku kituna joateg we dina hatena bahwa ieu si belang teh nyatana mah Wijana. Keur mah manehna teh tetela bisa ngagunakeun gerakan lancah maung. Anu moal salah deui tangtu menang diajar ti Ipah. Katurug-turug tadi teh kapan kadenge pok-pokanana nyabit-nyabit perkara kajadian di Nangkapait. Moal salah deui
kapan pokna tadi oge dek ngayakeun balitungan. Kayak kieu mah aing teh cilaka. Leuwih hade aing ngejat we mumpung aing tacan kanyahoan saha-sahana. Karena ngagerentes jero hatena. Mikir kadinya teu anta parah deui. Seak berengbeng we. Karena lumpat teu sirikna notog-notogeun maneh. Geus teu nolih ka Ardasim anu keur nyempod tukangeun tangkal johar. Maksudna mah karena teh deuk terus ka Gajah Ngambung pikeun minta bantuan ka anak buahna. Jaka mohon tong lumpat. Sanajan ngapak mega oge moal burung diudag deuleu. Wijana ngagorowok bari berengbeng we manehna oge lumpat ngudag karna. Tapi karena teu nolih kan gegeroan terus we manehna ngabelecet ti babaranting. Orokaya lumpatna Wijana leuwih tarik. Teu sakumalilana oge karna ka udag jerat jelong. 2 kali luncatan oge Wijana geus bisa miheulaan. Geus kitu mah karena jadi nekad. Jeung tinimbang kabuka kedokna mah leuwih hade ngalawan ancur-ancuran. Begituna Wijana nu geus ngablesat miheulaan anu geus moal salah deui pasti bakal ngahadang hareupeunana. Tapi Wijana anu memang panca indrana leuwih seukeut ngagentak nyanet badana hilak malik kabarengan badana ngareundeuk dina gerakan monyet ngemil. Jerat kagigir bari nyambarkeun dampal sukuna kana bincurang lawan. Bogoh we tumeratna kakarna geus teu bisa nanaon deui. Ari cedak bincurangna beunang disabat. Teu ngalobakeun dicodeka. Ari koleang gebut we karna nangguban. Karena ngagerung bari gurinjal we deuk maksakeun hudang. Tapi ngadadak manehna ngedeprek deui lantaran karasa tonggongna didedetkeun ku barang teuas. Memang manehna ditahan tonggongna ku ruyung kawung. Cicing Jaka. Taya paedahna Jaka. Deuk meta kumaha andika ayeuna. Ari lain hayang bubuk mah si Randika. Wijana ngagero pinuh ku ancaman. Sarta teu parah deui karawak we kana tregosna. Terus didudut satakerna bolonyon we lesot tina sirahna. Ari breh teh pertela ngembang boled lain nulian. Puguhnya ieu pisan jelemana anu memangna keur diteangan. Karena Wijana ngagero bari ngagentak manehna muka tergos belangna. Jan. Duh. Ampun. Ampun Jana, ampun. Karena bari ngagentak nyuuh kana suku Wijana, segeruk we manehna ceurik geus poho di kalalakian. Eukeur mah manehna teh ngarasa wirang lantaran kanyahoan geus jadi kapala rampog. Durug-durug manehna teh ngarasa paur ku tindakan Wijana. Dumeh ti heula manehna geus nyieun dosa ka Nyisari, katut ka Ganjar, geus wani-wani mahala. Atuh ka Pa Asmita deui, manehna teh kungsi deuk ngabinasa. Karena teu sangka nepi ka boga maksud nu sakitu nistana. Geus puguh anjeun teh nepi ka jadi kapala rampog. Oge anjeun nepi ka tega deuk nandasa ka aki kuring. Komo si Sari mah jeung Ganjar. Ku anjeun geus kabuktian kungsi di pahala. Wijana nyaritana teu sirikna mreketkeun maneh nahan amarah. Damun teu ngingetkeun kana kanyaahna pasuta katut maeroh mah ka dirina anu geus dianggap inung bapana pribadi. Manehna moal make panjang mikir deui karna teh tangtu ku manehna meureun terus we digebot geus moal dibere ampun deui. Paribasa hutang lara bayar lara, hutang wirang kudu dibayar ku wirang deui. Rumaos Jana. Duh. Semangat teuing. Masing bade dibeureum, bade dihideung oge. Rumaos kuring teh hirup ngan saukur jadi rareged. Karena bari jongjon nyuuh sarta sumagruk ngabarbaikeun Cipanon. Leungit we ayeuna mah dangong jago tandang jawara teh. Nu puguh mah ngalumbuk teh beda we ti kapuk kaibunan. Letek
pehek leungit budi ilang dayana. Ai geuning surya teh. Jan emut keneh kitu ka abdi. Jaja nu harita bareng nyamperkeun jeung Widarma lain deui ngarasa kagetna. Mana horeng musuh na Wijana teh geuning surya beunang disebutkeun musuh baheula. Widarma tuh teu kurang-kurang kagetna. Ngaran-ngaran kadahuan anu memangna ongkoh keur diteangan kapan. Atuh ngagentak manehna muru nu keur nyuuh. Bari hate mah kacida ngarasa paurna. Sok sieun Wijana nepi kalat poho teu bisa nahan amarahna. Jaja ieu teh. Geuning adi dieu ja. Wijana ngagentak ngarangkul. Pinuh ku kasono. Piraku we make poho deui ka mitra baheula. Kapan jaja teh bareto kungsi milu riributan di ujung kulon. Malah bari jeung prungna patutunggalan jeung Mbah Jagur. Ngajawe Jan. Kasurung ku kasono. Nya geus lawas urang teh tepat tepung. Di ujung kulon teh langsung we ka Cicapar. Jadi tos pendak sang Abah. Atos mapai-mapai ka dieu ge kapan diwartosan ku Pa Uum. Mun. Wid. Ayeuna mah urang terus we kagadognya. Wijana saterusna nyarita ka Widarma. Widarma teu nembal. Ongkoh hate mah kacida ngarasa bungahna. Lantaran tetela Wijana teh teu ngayakeun tindakan naon-naon. Atuh kak we. Manehna kana tak-takarna heg dicengkatkeun cenah hudang. Tos we Kang Nana. Urang mulih we ayeuna mah. Dikantunkeun ku Kang Nana teh. Emak mah damelna teh nganangis we. Widarma nyarita kakarna. Atuh kuniang karena hudang jereg-jeg nangtung bari ngeluk tungkul teu wanieun nembongkeun beungeut. Katayap lempang digendeng ku Widarma sedengkeun Wijana tadi ge geus miheulaan barang jeung Jaja. Maksudna deuk terus we kagadog pikeun masrahkeun karna ka Pasuta. Sajroning lempang teh teu lemek teu nyarek. Ngaran-ngaran sasatna nu megung nafsu nahan amarah. Lamun seug jalma nu deuk ngabinasa ka akina teh panggih. Kumanehna teh geus moal dibere ampun deui. Tapi ari ayeuna kabuktianana bet karna sasat dulur kukutna pisan. Ari Ardasim nu ti tadi nyempod tukang tangkal kai. Barang geus karuhan karna kaboyong kudu jadi lawana. Manehna ngan ukur nempokeun we bari hate deg-degan taya reureuhna. Ngan barang abrulan Wijana geus jauh, kakara manehna nguniang indit terus we lempang gagancangan. Maksudna deuk ngabejaan babaturanana nu aya di Gajah Ngambung. Kancadang jauh-jauh di jugjug anggang-anggang di teang. Lunta ti lemburna ka daerah Garut teh lain ngan sakadar tamuh laku. Saperkara Jaja teh lantaran geus ngarasa sono kanu jadi guru nyaeta pamurtala anu mangkuk di kandang besi. Katilu perkarana aya talatahna ti pajamian anu ditepikeun ku Mbah Jagur. Pokna geus kangen kanu jadi anak minantu nyaeta ka Ipah Katut Wijana. Atuh sajabana ti eta memang Jaja teh aya maksudna nu mandiri nyaeta boga maksud deuk guguru tolab elmu panemu ka Gumilar. Lantaran ceuk pamurtala bareto memang Jaja teh dikudukeun guguru deui ka Gumilar. Nu dianggapna ku pamurtala tingkat pangabisana Gumilar teh jauh aya di saluhureunana. Memang kitu kanyataanana. Sanajan ari sacara langsung mah pamurtala jeung Gumilar teh tacan ngalaman patelak patutunggalan. Tapi sanajan kitu ari jajaten wewesenna mah geus karasa
sarta geus kauji kateuleman. Anu netelakeun yen pamurtala teh aya di sahandapeun gumilar. Ya sababna nu matak jaja ayeuna aya di daerah Garut. Kuncung-kuncung teh muru ka Cicapar. Apaleun keneh jalana lantaran bareto kapan geus kungsi ngadatangan nyaeta sabalikna guguru ti pamurtala tea. Ari datang ka Cicapar menang beja wijana keur aya di Cigasti di imahna paparta. Terus we atuh disungsi keur mah deui satengah nu dikumahaan ku ipah pikeun neang wijana. Ari beuteung geus dieusi mah ngarasa keueung mineng ditinggal-tinggalkeun ku salaki teh. Datang ka Cigasti teh hese natanyakeun imahna paparta. Sanggeus gok panggih barabat bae jaja nyaritakeun maksudna. Popoyana mah ti Cicapar we ngahaja deuk nepungan wijana lantaran aya talatahna ti ipah. Tapi lantaran harita wijana keur suwung nyepok we paparta nerangkeun yen wijana keur indit ka Panenjoan ka imahna Ki Surdi. Geus karuhan menang beja kitu mah belenjang we jaja neruskeun lumakuna ka Panenjoan. Tapi di dinya oge kasampak teh suwung deui lantaran cikeneh cenah wijana arinit jeung Widarma katut Sukri deuk ka Cisaat. Alusna harita teh di imahna Ki Surdi keur aya Halimi sakalian Nyi Enda. Terus atuh jaja dianteur ka Cisaat. Datang kanu dijungjug ngan aya Sukri we di imahna Ardasim keur paduduaan jeung Nyi Enoh. Geus dibejaan ku Sukri yen wijana teh keur ngabaledig si Jakalara. Atuh belecet we jaja ka jalan anu berasna ka Gajah Ngambung. Halimi mah teu milu. Harita oge terus we balik deui ka Panenjoan. Aya alusna pikeun jaja mah. Buar biur ka ditu ka dieu teh jadi nambahan luang sarta pengalaman. Harita teh basa baralik ti Cisaat teh ya ngabarengan wijana katut Widarma. Bari ngaboyong karna. Terus we ka Panenjoan nyimpang ka Ki Surdi bebeja heula yen deuk neruskeun lalampahan ka Gadog Banyuresmi. Karena mah dituna we di jalan bari ditungguan ku Widarma. Dibawa ka jero lembur mah kuriak pada ngarogrog. Sanajan bener harita teh pakaian lancah maungna geus ditutupkeun deui ku kampretna. Memeh ini teh dicokot heula ti Ardasim. Ti Panenjoan kapaksa balik deui ka Batu Gede. Tidinya terus mapai jalan torobosan sarta teu sumpang-simpang deui langsung we ka lembur Gadog. Datang ka imahna Pasuta. Bogo we karna teh jol disampakeun kunu nyengcerikan. Maeroh teu sirikna ngarangkulan. Bari ngabangingik bakating ku bungah-bungahna antuk nama bijil Cimata. Di Gadogna teu lila. Sanggeus sosonoan saperluna terus we wijana katut jaja pamitan. Perkara karna aya maksudna nu teu hade ka Pasmita sama sakali teu disabit-sabit. Taya paedahna kalahka matak ngaliarkeun talis ateul. Di Gadog biur deui ka Cigasti deuk bebeja heula ka paparta. Terus langsung ka Cicapar mah tangtu matak dedeupeun. Ongkoh deui sugan we pareng papanggih jeung Andi. Sakalian deuk didongengkeun yen Jakalara atawa karna teh kapanggih. Puguh wijana mah sama sakali teu nyahueun yen karna teh geus kungsi katewak ku Andi. Datang ka Cigasti teu wudu mani lungse. Bolak-balik kitu atuh. Teu beda we tinu jegjeg ceker. Ku kituna wijana katut jaja teh poe eta mah teu indit-inditan deui. Mondok di Cigasti. Isukna kakara beral mariang baralik ka Cicapar. Ari Pasuta sanggeusna wijana jeung jaja arinit gelendut we karna teh di papatahan. Gegedena mah ngawelingan supaya karna pasrah sumerah kana papasten pangeran. Daek tumarima kana kadar anu geus ditangtukeun ti ajalina. Saperti urang yang hareupan kapastian jodona manusia. Eta teh henteu bisa leupas tina katangtuan
nu geus ditakdirkeun ku Nu Maha Suci. Paribasa jodoh gegeberan pati teu dipika hayang atawa dipika embung. Ngahaja dina papatahna teh museur dina perkara laki rabi. Lantaran kapan pangna karna nepi ka abur-aburan teh marga lantaranana mah ku ayana peupeus hate teu kalaksanakeun kauntung tipung katamang beas ka Nyi Sari. Antukna nepi ka karna luas ikhlas bibilasan mahala Nyi Sari katut salakina. Anu hal ieu teh pikeun pasutama lain deui ngarasa era paradana. Ku gumilar katut ku Nyi Arum. Mun teuras ku budina nu sakitu mulyana, manehna teh piraku we make luas nyogrogkeun beungeut ka Cicapar. Malah bari jeung nyaluuh menta tulung deh ka Wijana pikeun maluruh nu jadi anak. Tah nana mun jalma kitu-kitu bae mah di kumahaan teh jajauheun make daek nadunan. Puguh nana sakitu geus nganyerikeunana ka Nyi Sari katut ka Jang Ganjar. Tapi teu kitu nana. Jang Jana teh manis sumanget naker maluruhna ka ditu ka dieu. Nadunan pamenta abah sakitu soson-sosona. Geus teu mikirkeun di kanyerian. Lantaran anggapanana nana teh geus jadi dulur pet ku hinis. Sadeui nu bakal pingahampuraeun ari lain dulur sorangan keneh mah. Reg pasuta eureun nyaritana diselang ku nyieun udud heula kecrek nekerkeun ganda besina pledug ngurung nyot udud daun kaungna dikenyot sedot diseuseup jero naker bangun nu kacida nikmatna. Nya nana anggur mah hegah jangan ka Cicapar bari sakalian menta dihampura ka ditu. Montong make aya basa era. Puguh Pa Uum mah pan sakitu jembar manahna. Maeroh nemrong bari neuteup ka karna tetep nu ngandung kadeudeuh anu taya hinggana. Mohonnya mah sareng abdi oge da teu nanaon. Ongkoh berhoyong terang ka Cicapar. Mirah pipilun nyarita. Nya jeung bae ngan kudu menta idin heula we kan jadi salaki. Yes, kan tenan we atuh mah. Wah sareng akang sakantenan. Umi oge bada ngiring nya ceuk. Umi teu can naon-naon geus giak hayang milu ka Cicapar. Ya hayu we asal kaidinan ku Jang Darma. Kang Darma mah da pasti ngabidian ya Kang nya. Umi bari ngareret ka Widarma. Nya heug wae urang ngabring we sarerea. Widarma nya tujuan. Iraha kitu. Anjing we nya. Umi bangun geus teu sabar. Is, engkelanan. Kumaha abah we. Widarma bari ngareret ka mitohana. Karna mah ngadenge nu hoghag teh gawena ngan ngeluk we di hareupeun pasuta. Memang ari hatena mah kacida nganuhunkeunana ka Wijana teh. Sajabana ti teu ngayakeun tindakan naon-naon teh. Oge Wijana teh teu daek ngadongengkeun tina perkara kalakuan manehanana waktu ngajorag ka Nangkapait. Tapi sanajan kitu ari kudu nyampeurkeun ka Cicapar mah engke heula. Sanajan bener boh Wijana gumilar atawa Pak Asmita geus bisa dipastikeun tangtu moal aya gantar kakaitan. Tapi pikeun manehana mah tetep we moal kaduga nyogrogkeun beungeut. Kukituna najan dipaksa oge manehna moal daek lamun kudu ngadatangan ka Cicapar. Jeung tinimang kudu daek ka Cicapar mah leuwih hade nyingkah deui we ti imah. Dan naon sandajan aing kudu terus abur-aburan oge ka Bungbulang moal datang da pasti bakal disarusul.
Kamana we tegur dipake bingung dunya teh lega keneh. Anggur mah deuk neangan di guru bener-bener bisa mere ilmu panemu nu hebatna tanpa tandingan. Karena ngagerentes di jero hatena bari sirahna mah tetep ngeluk meh antal we kana samak. Dititenan sareatna mah bangun anu kacida ngaregep geunana kana papatah nu jadi bapa. Ngadadak keras manehna inget ka Nyi Tarsiah anu memangna geus jadi pamajikanana. Malah geus ngabrehil ka kandungan. Sanajan bener waktu dikawinna Nyi Tarsiah teh geus reuneuh, tapi dah hasil gawe manehanana. Nu sawajibna manehna kudu tanggung jawab salaku hiji salaki. Taksiran ayeuna teh keur ngadagaw-dagaw meureun. Puguh manehna ngareles teu bebeja kana tangtu matak ngabarubahkeun kanu diimah. Dah kawin oge lain kahayang aing. Aing mah dipaksa lantaran gawe aing aya kabuktianana. Ongkoh de ari di jarawanana mah si Itar teh teu sukaeun. Benang sote bane we dipaksa. Da hatena mah keukeuh nyantel ka si Ani. Keun bae Sia dituluykeun ku si Ani. Aing mah sangeup boga pamajikan kanu teu sukaeun. Anas eta si Itar ayeuna kekandungan ti aing nyata naon. Geus gede mah budak teh moal silo kanu jadi bapa. Kitu gerentes hatekara harita. Kukituna geus bisa dipastikeun yen manehna teh moal ngadatangan di Nyi Tarsiah. Manehna sama sakali teu nyahoeun yen Nyi Tarsiah oge ayeuna teh geus taya di lemburna. Malah keur ditareangan ku Ki Jantra katut ku Ani. Tapi nyaeta lantaran Nyi Tarsiah mah taya babarayaanana jadi nu neangan teh ngan bati bingung kudu ka mana nya ngajugjug. Dina baralikna di kalemur hujung Ki Jantra jeung Ani teh bari teu mawa hasil. Kah kacapena we buar biur ka ditu ka dieu. Padahal lamun Ki Jantra neanganana teh heg ka situ Cangkuang. Moajo teu kapanggih lantaran Nyi Tarsiah teh mangpretna ka dinya pisan. Jelasna mah kalembur lolohan anu pernahna teu sakumaha jauhna ti situ Cangkuang. Aduh kanca cak. Carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di Hanjuang siang, tenden di Handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.